Neangan gedang ayeuna ieu pamajikan makan ikan nyiram hayang gedang eta keukeuh pamajikan. Aduh kudu ka mana atuh neanganna euy. Itu eta ka gedang. Itu sugane ayaan ah. Ya si kakeknya nya bangun eueuh euy. Aman euy. Aman. Wes angel. Nah, teh meta sagarane gerak kelaparan ge berang keneh. Siapa cukuk teh sampe nya. Bah, hei, kenaon, Bah? Hei. No. Kenaon eta? Naon ke? Lain ari abah eta naon make teh kana gedang sekali. Ulang teh ngaliwat ka dieu ke yang ningali gedang ke. Ulah gedang mah dibikeunana ieu mah. Kahiji eta abah. Urang ge can ngajenang mun cara ngajenang teh ama ieu teh. Lain masakan hayang ngajaran amis henteu itu gedang teh. Lain ke hampura we pamajikan urang nyata hayang gedang keur nyiram Ya kakek. bisa mising keur nyiram ku kumaha oge moal bisa mising keur piubareun oge moal bisa tokana mah ieu urang hayang ngajaran amis henteu gedang ieu lamun puguh teu amis tok bae kabeh gejeng tangkalna rambut ku abah pinahkeun. Astagfirullah. Lain teh kudu tika asa kakek ayeuna keneh hayang keur nu nyiram urang mah pamajikan urang. Lamun di ala can asak sok buruk kabehanana gedangna ai gedang mah kitu laranganna ngabejaana teh lain urang koret lain teh hayang mere ka abah paralun teuing. Maknya kakek pamajikan urang keur ini hayang gedang nya teh mah tok teh gateng atuh kakek euy maneh teh abah tadi nama ieu teh arek mau gedang ka ciri ka kieu tak urang ka nyahoan teh berarti abah rek lamun eueuh urang pasti ieu dipaok ku abah kabeh di ala ku abah. Astagfirullahaladzim ulah kitu kakek euy. Lain ulah kitu. Ulah mitnah kakek lain mitnah tong mitnah ka urang. Lain mitnah pokona mah ka ciri abah ngadeuketan ka gedang matak naon namun abah bebejahna gogoran ka urang kakek kitu. Urang dibere ieu mah kagok abah da abah rek nyuri teu hayang mere nage. Teu hayang mere nage pokona mah nahaon kitu. Teu bebenangan kumaha atuh urang. Masa beureut teh nangan kamu sajen. Wah tega Mising keur ubar ke kumaha ge ulah pokona mah. Bener eta mah mere Moal mere kakek. moal mising keur piubareun oge mising nyiram itu ieu teh hayang mere oge abah sabab ieu urang can ngasaan urang oge. Aduh kudu kumaha atuh aduh aing tong aduh ulah tega ting atuh kakek euy. Moal mere moal urang mah moal. Bener moal mere kakek. Moal jiga ini kita moal. Astagfirullahaladzim mah teh kakek tega ting urang ka kanu nyiram di kata Moal. tenulungan sama kakek. Moal urang moal. Aduh banget ting kakek sia mah tuh. Aduh apa tadi kakek. Maksa ting ah. Da tadi mah eta rek dibadog masalah kieu geus diusapan nu panggedena ieu sedangkan urang ge pan ieu can ngajaran ngala. Mode jelema eta mah hayu karepan kana bana batur. Jiga lah rek mantog gitu ah. Norweco Kakek nulungna pisan sama kakek banget pamajikan aing keur nyiram hayang gedang meuni dilaksanakeun kumaha atuh teu dilaksanakeun kakek Allah akbar tega kakek. Aduh, ampun aing. Wah, bohana da abah, salah abah make rek maok, calung menta maka imah da urang ge aya di imah tidak lagi teu kadenge gogorowan. Teu, ke menta gedang, kurang dibere. Kitu abah ka kareapanana meureun lamun teu kanyahoana da beak gedang teu masalah di karungna ka ciri mawa karung bukan mah. Bos sia mah koret kakek, koret sia mah lamun teu dipaok mah ku aing moal mere moal sia moal ka aing. Mantog daripada kitu teu mere mah ka aing mantog aing geus lah. Ke, Naon teh? urang arek nyam embat ke. Rek naon? Arek nyebar itu ipukan Sabaraha poeun? 2 poe we 2 poe. Urang ge rek nyabor jeung ke. Alah 2 poe atuh ieu mah lawan gitu tuh, kagaringan tuh ipukan. Meuli atuh da murah itu nu kieu teh. Pan jauh arek meuli jauh mah ka 2 poe nang nya mah lawan Mah bisa kadeng mah. urang rek make ke sakedeung deui make ieu kakarak dikieukeun dituuskeun rek dipake deui ke sakedeung deui gitu urang rek nyabor sarua plakan. Lah tuh 2 poe mah nya mah lawe atuh pan ipukan urang garing kitu coba tok atuh teh euy. Meuli da murah atuh urang. Arek meuli ayeuna jauh urang ayeuna nutup keneh pan teh oge meureun. Aku anu saleternya sok aya. Kan mungkin kitu patut cenah. Aku Nya heula be. Dan itu aku anu saleter teh aya nya. Memang aya. Meuli tah cangkangna dipake, dikohokan make paku tuh diemeretkeun kitu sarua eta ge. Daripada nyam-nyam kieu mah. Da urang ge rek make atuh perlu. Cing atuh 2 poe mah kakek ulah kelar teh maneh teh urang teh. Atuh urang. Maneh mah lihat kene ilikan mana deket naon maneh anana mah. Dari bukan urang atuh urang nu ditegani ditu.
atuh modal ipukan urang meureunnan model teh abah mah. Ngeus cek urang kitu akana aku anu gede hokan ku paku tuluy di kitu tah geunaheun. Pada kitu mah. Ulah pokona imah ulah dipake oyahna we. Lain si koret urang pokona mah. Urang rek make naon ai batur dipentingkeun ai urang teh dedang rat malondar pelakan urang. Aing euy makanya geus kagaringan teuing geus 2 poe coba teu Nginjep akal-akal atuh akal-akal. Pan jauh ka caina kakek urang teh. Yang ulah jauh ka cai. Pan di Tegal di ditu taunana. Lamun deu mah gae tu, deu mah gae eusian ku abah tuluy dipanggul jeung cayan. Tuna ka itu deui deukeut nyukan caina. Aduh, aing arek meuli pan jauh keneh ayeuna teh darutup keneh tokona ge kakek euy atuh tulungannya atuh 2 poe maneh banget teuing maneh teh euy. Banget teuing lain moal. Geus sakitu acarana kokan aqua tuluy di kitu teh geunaheun. Akal-akal we. Aing koret si kakek mah euy. Lain korek-korek kitu ulah sagala ditangan teh bae mah da sarua ieu rek dipake ya ge sarua. Ampun aing. Geus sablok ingat mah dari bere mah aing arek batok ah. Banget teuing samana. Lain banget tuh. Mamaksa wae da urang oge perlu. Atuh urang tuh kateter teuing tuh jauh teuing ka caina. Aku mah carana ku MR suka diseblokan gitu tah akutan. Kabodo aing ngarek mantau dan biar mah kakek lah. Bener teuing. Ah da emrat urang bareda urang rek perlu daripada diem ka manehna aing balodar engke. Neangan ka ditu wah akal teuing ah pas lain jelema we abah mah. Neangan ka ditu. Mah kakek tuh nulung pisan ka aing teh jauh-jauh aing teh ditu ka dia rek njem emrat. Itu tak teter pisan itu tuh ipukan banget pisan kakek sia mah tuh nulung sia mah tulung ka aing teh lah mantok daripada ditulungan ku sia mah mantok ka aing geus lah. Oh itu abah meuni keukeuh ah keukeuh kitu pau di badog abi ampikeun kabeh angguran mah bahaya kayak aing rek nyebor eueuh modar ke aing pelakan ampikeun ka jero pusing aing mah ka jelema kitu. Ampun ya si kakek emrat mandi ka diasupkeun kitu makan bedit sama kakek mandi ka diasupkeun kitu eta ka dapur astagfirullahaladzim ku bedit-beditna si kakek tah aing